urang bakal maut, malakal maut bakal datang ke urang pasti jasa kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda. Nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang. Amal ibadah urang bagus kasep sengit, amal ibadah urang rada jorek kasep tapi kurang sengit, amal ibadah urang na jore deui malakal mautna, amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal mautna. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut, ngeunaheun menghadapi kubur, ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, memeh sare maca surat Tabal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Malaikat Israil kuari ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim, assalamualaikum. Salam. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu bisa asup ka dieu ka tengah imah ieu. Emang gak nu nanya, pan aya satpam Kangjeng Nabi Ibrahim sugih. Nu mantap bisa sodakoh teh ribuan manusia teh kan sugih. Tanding Kangjeng Nabi Ibrahim kabarahanana lantaran sugih. Geus dihareupeun imana ge lain satpam maksudna tanya urang mana beusi butuh ngendong tuh di ditu beusi butuh dahar siapkeun. Ieu datang aya di tengah imah bae emang henteu aya nu nanya. Teu aya teh. Kok bisa ka dieu ya izin ti saha? Izin ti nu boga imah. Ye, cek Kangjeng Nabi Ibrahim pan kula nu boga imahna ge. Izin ti nu boga imahna imah. Cek Kangjeng Nabi teu kaharti. Izin ti saha? Izin ti nu boga imah jeung ti nu boga imah jeung ti nu boga dunya. Ieu mah malaikat meureun. Malaikat saya abdi malaikat maut. Dik nyabut nyawa meureun. Henteu. Silaturahim. Masyaallah. Batur Mamah Haji Kangjeng Nabi di silaturahimana ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi Ibrahim samping malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Insyaallah Mang Haji ge moal kebal malaikat Israil ge silaturahmi. Siap bae. Pokona mah sing hade bae. Nah cek malaikat cek Kangjeng Nabi Ibrahim malakal maut. Kabeneran keur ka dieu. Kula mah hendak nanya baik. Hendak nanya naon? Nanya cara nyabut nyawa. Coba kumaha? Praktekkeun coba di kula. Coba kalau batu gitu ulah pakai ulin. Emang nanaonan henteu bae hayang nyaho lah. Ulah kita beusi teh asup deui rohna ka ieu. Henteu hayang nyobaan bae cenah hayang nyobaan saeutik, bae coba saeutik. Ente cek malakal maut nu kitu ulah pakai ulin. Teu beunang maut mangan sakali doang. Ai kitu mah kieu bae atuh. Aya beda henteu nyabut nyawa jelema soleh jeung nyabut nyawa jelema anu toleh atawa jelema nu kafir. Wah tuh aya. Cek malakal maut jelas. Coba. Coba kumaha lamun hendeuk nyabut jelema nu soleh, coba kumaha? Kieu cek malakal maut. Perem Kangjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak, Masya Allah malakal maut berubah rupana kasep kasep nyasih cawadin ka kasepadana jeung kasengitana. Neuleuh beungeut anu marah mah kitu Kangjeng Nabi Ibrahim ge molongo bae malakal maut. Ieu lamun kos kieu jang nyabut nyawa sa ieu nu soleh amoh atuh ieu mah moal karasa nyeri
kundeleu kasep bae ge mah kakasepanana geus ngeunaheun jasa ieu lah cak malakal maut ketika kula dek nyebut nyawa jelema anu ibadah ka Gusti Allah anu salat narapi puasa narapi zakat narapi tahajudna konsisten duhana kitu keneh Quran lain sakadar dibaca tapi diamalkeun rupa kula model kos kan senang urang neuleuh malakal maut kasep urang kan lamun neuleuh nu jore modal kieu bae kan senep urang teh senep neuleuh nu jore teh senep Masya Allah urang naik angkot wari ngahiji jeung awewe nya jore nya bau asana urang maksudna pan deuk kebelah ditu asana ka karak 10 meter ge naik turun ya katanya bukan enggak geus pokona ganti mobil lain lantaran ieu nu di sisieunana ieu ge rada kaambeub ieu mah ngaji rada lain deui asana tah eta malaikat Ibrahim ge masyaallah senang jelema anu ahli ibadah maut ulah nanaon heula malakal maut lagi senang guys cek malaikat Ibrahim coba lamun jelema anu maksiat kos kumaha coba perem malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak pingsan Kanjeng Nabi Ibrahim encananya canaon pingsan gelepek aduh cak malakal maut ieu aing bahaya ieu lamun teu hudang deui pingsan kebal rada teu oyag robah hudang begitu hudang cek Kanjeng Nabi Ibrahim malakal maut eta si rupaku jore-jore teh buuk geus lain buuk kawat banget geus masyaallah hei pokona mah ieu mah ku dieu mah karasep kecuali si eta nu sajen mah karasep jore lagi jore nya hideung aya di nyana jore aya di nyana bau aya di nyana geus pokona mah oh pupurieun we boro-boro dicabut nyawa neuleuh lagi geus teri ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu model kieu jang saha ieu jang jelema-jelema mukmin tapi nu tara salat jelema mukmin nu tara zakat jelema mukmin tara puasa jelema mukmin anu geus ngesob haji teu daek haji pokona teu ngalaksanakeun ibadah rupa kula model kos kieu masyaallah kan bayangkeun ku urang diri urang bakal manggih malakal maut teh kos kumaha mantep kula sering ngahadiran jelema nu maot geler kecici aya nu senyum aya nu merengkeun ke senyum nah ketika hadir malakal mautna molongo mukminin mukminat mah seperti eta maut nah jelema anu teu ibadah mah seperti tadi tah malakal maut rupana model kos kitu cek Kanjeng Nabi Ibrahim coba malakal maut lamun kafir kos kumaha mun kafir coba rupa kafir moal kuat cek malakal maut geus kula moal ngarupa jang kafir moal kuat henteu mah sakali coba ieu mah hayang nyaho doang moal kuat Ibrahim henteu mah hayang keukeuh Kanjeng Nabi Ibrahim peureum atuh begitu peureum bentanna saeutik Kanjeng Nabi Ibrahim kuat mah lain gitu setik basa teu kuat kakarake setik doang ge geus ngagolepak lantaran jorena 2 kali lipat tibatan nu tadi seremna 2 kali lipat tibatan nu tadi angkerna 2 kali lipat tibatan nu tadi nah iyalah jang para kafirin mah modal geus kitu mantap kafir mah deuk maotna ge aya nu lulumpatan di Tangerang makan loba Cina asal deuk paeh bae lulumpatan asal deuk paeh teh wah pokona mah geus rupa-rupa nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang itibar diri urang bakal maut buah isuk bawa pageto pasti malakal maut datang rupa malakal maut tu datang ke urang modal kos kumaha mantek sing hade bisi aya nu assalamualaikum deuleuh heula rupana aya di ditu ge tas gaji kos ieu budak leutik kan ngadengekeun bae kieu tah kebenaran bapana nyandung bapana nyandung pas giliran ka makna datang maghrib sekitar jam 6 lah Assalamualaikum jadi buka baik buka cak mana
lawang buka, begitu dibuka, wow, lulumpatan di imah. Kurang sih lulumpatan, malakal maut mah. Emang gue tadi kamari ge ngaji cenah jore jasa tuh, jelema jore bareng itu mah bapak sia goblok. Ya Allah ya Rabbi, la ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hati-hati besi aya tamu kasep atau jore, hati-hati ambeuna besi seungit atawa bau, hati-hati mun disuguhan ku urang cai, mun disuguhan dahar geus teu daekeun lain si hade, sebab dicoba ku urang mun aya tamu suguhan, lamun daekeun jelema berarti jelema tah mah komo haju merkat mah tah mah jin lain jelema deui tah mah. Urang kan sok dibaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Berarti kan aya setan ti manusia, aya setan ti jin. Kajenting rupana manusia tapi jadi setan. Eta kul a'udzu birabbin nas modal kul a'udzu birabbin nas. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad ngalindung abdi birabbin nas ka pangeran manusia Allah malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas tina panggoreng-gorengna waswasil khannas. Waswasil khannas setan saha ye minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurin nas anu osok nyalirukeun ka hate manusia ti golongan jin ti golongan manusia. Jadi jin mah jelas aya nu jin setan, aya nu jin lahir setan, aya manusia setan. Nu modelna teh manusia setan teh sok datang ka kiai minta doana. Ieu kula ge sok mikiran bae. Sok minta doana teh setan teh tah. Nu kos kubacana kita nu deuk calon DPR eta setan sebenarnya. Eta sok datang ka kiai minta doana goblok deui didoakeun ku Ki Fudoli. Orang sarua setan meureun nya. Kiai ge kudu hati-hati. Mun datang-datang nu kos karari itu teh besi golongan setan besi. Tapi ai DPR nan bener mah untuk memperjuangkan agama teh lain setan teh jelema bener. Nah, tapi lamun di luar naon ngaluhurkeun agama berarti ieu min jumlati setan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal maot, malakal maut bakal datang ka urang pasti jasa kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda. Nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang. Amal ibadah urang bagus kasep seungit, amal ibadah urang rada jore kasep tapi kurang seungit, amal ibadah urang na jore deui malakal mautna, amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal maut. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut, ngeunaheun menghadapi kubur, ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, memeh sare maca surat tabal. Hanggeus datang ka taman. Tuh cenah kieu teh mah. Lain bantrak-bantrakeun teu maca surat tabarok wa tah mah. Aduh. Lamun henteu maca surat tabarok, maca bismillah bae 1000. Tuh sia mah hese di pagahan. Maca kulhu gitu, kulhu heula, kulhu 1000 memehes. Atawa bismillah 1000. Emang dasar meureun pejoreun malakal mautna nya. Geus gideg bae cenah. Atawa cara Kangjeng Nabi bae maca kulhu 3, falak hiji, nas hiji, tiupkeun ka dieu, usapkeun ka awak kabeh. Hiji dijaga awak urang keur sarekan teu nyaho. Aya bayombong besi asup ka ceuli, aya sireum besi asup ka ceuli. Ya, aya WA asup ka ceuli. Ieu kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA mah eta. Sireum omang karawat bisa ditepak WA mah kan, waduh tatadina tunduk jadi henteu kan. Masya Allah bibirna doang ini teu kuat ieu kering. Aduh deres barakena mah geus kolot goblok Masya Allah. Nah eta kan kos kitu teh coba. Atawa lamun aya Ki Fudoli mah azanan pun.
celina azanan nu di azanan bener nu ngazananan kitu bener azanan ya Allah ya Rabb ulah disepelekeun nya urang geus bakal maot ya tabarok mun bisa tambah waqiah mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees itu mal kaburu hees sama kos itu Imam Ghazali mah surat Kahfi kemudian surat Yasin tabarok waqiah karakul sarebu masyaallah nu mantak thariqah dari berbagai thariqah loba anu ngamalkeun di dunia hiji doang thariqah Ghazaliyah nu carang sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat ditinggali ku urang di thariqah Ghazaliyah leundeuk saha ieu si anu neruskeun anak eueuh rehat sama sakali Qadiriyah ngasih enteng Naqsabandiyah gitu keneh Qadiriyah wan Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih Rifaiyah ge masih Utsmaniyah gitu keneh Khalidiyah masih kena tapi lamun urang ningar rangkaian Ghazaliyah ya Allah endek sarena ge surat Kahfi Yasin 3 kali waqiah tabarok kulhu 1000 bismillah 1000 endek iraha hesna tuh kan ai Qadiriyah mah gampang seetik ya mah sare biasa bae ke hudang ti beuting mandi wudu nah paling ge zikir we salat 2 rakaat zikir HSDI gampang tetapi Ghazaliyah mah pohara hese teh mah geus bae teh nya lamun teu bisa maca surat tabarok kulhu 1000 teu bisa keneh bismillah 1000 teu bisa kulhu bae 3 paling ringan di Kangjeng Nabi sakali deui kulhu na 3 falak na hiji nas na hiji fatihah hiji tiupkeun ka leungeun 2 terus usah karak sare insyaallah hiji sakaratnan ke babari nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab urang maot sanggeus maot terus dikubur geus dikubur talqin begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumituhu hayyun daimul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut cek Imam Subki didinya orang hudang langsung nyekel oh maut bentak tataba innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah diuk faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadenge urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teu kadenge tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talqin di luhur kadenge mun teu percaya geura paeh ge coba ge kita aja begitu langsung idza sa'alaka marbuka wa man nabiyuka ngadengekeun memperhatikan sampai selesai beres baralik nu ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal heula datang masyaallah assalamualaikum waalaikumsalam urang nanya ye nu maot teh ieu saha ye ieu babaturan ente waktu di dunia ih jasana henteu boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat ieu geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae lanehan ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang masyaallah keur meujeuhna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungah dek kumaha teu ngeunaheunana ngeunaheun datang malaikat munkar nakir dek nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya
mun kana nakir di sukunya na geus aya. Bahkan mun urang maca surat tabarok na ge misah jadi malaikat khusus. Begitu nanya, ndek nanya, ya saha cek malaikat mun kana nakir. Satpam. Ulah wani-wani nanya. Ye, kalang dadana. Ya Allah nu ngajawab tabarok. Alhamdulillah kok susuk maca bae sia. Ngeunah bae. Potongan nya waktu situ. Ya kari. Tabarok. Ya Allah ya Rabb. Lailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina judi main remi naon deui tabatur remi teh tuh domino naon deui cepet naon deui cepet sebutan bae menyebut bandar meureun nya ya Allah ya Rabb. Begitu poek di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan cak dibantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya. Nah iya begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleu mah ieu saha ke ieu saha ieu jore amat ieu batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu jore amat dah sia ieu batur sia batur di mana aja kula teu boga batur kos salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir sia mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku urang masyaallah kari. Nah iyalah hati-hati urang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati si hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mayit salasah hiji amal nomor kadua na dunia nomor katilu na ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be timimiti asup ka kubur datang ka terus ke baturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkeun ku urang lamun batur urang joreng terus nunutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu sing hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah urang baca shalawat guguru kanu geus bisa maca shalawat urang salat guguru kanu geus bisa salat urang endek zakat guguru kanu geus bisa zakat aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh datang kanu toleh berikut anu kafir sing hade diri urang. Kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal mun bagus ngalana malaikat rahmat mun jore nyalaina malaikat adab sing hade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha. Nah malam ieu urang tujuhna ibu haji anu sakumaha geus maklum kabehan tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna lain sembarangan sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh kula ti mimiti hadiah tadi geus rada lain deui aya laot jeung kula ieu tah geus moal panjang-panjang dicaritakeunana na ieu undangan daripada ruh ibu haji alhamdulillah. Nah haja-haja coba urang undang sahabat lamun teu nyambung rohna teuk-teuk ceuli datang ka daek dararatan bae. Lain sembarangan urusan berkat, lain sembarangan urusan dahar, lain sembarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh ibu hajina anu terbukti kuari urang kaondang ku anjeunna kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta
seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan, paeh teh tah seperti eta. Siha deui urang. Nah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Anu pernah mabok naudzubillah min dzalik, tobatan ya Allah ya Rabbi. Geussan kuari mah ti mimiti ayeuna geus moal mabok deui. Teu boga duit onggoh. Ulah kos kitu. Aslikeun tobatna, masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon gara-gara Kalimalang. Siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT mah. Atuh Cikarang teh mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Dah, sia biasa sok mah urang Kalimalang ku ieu mah teu. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teu jadi tobatna mah aku mah kitu. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang orang mencerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna usim lockdown kieu maningal lockdown sorangan. Nurutan cara ahli Allah mah cicing di kamar sorangan we tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ye. Ngahajakeun coba orang maca Quran coba sapeting hatam tah henteu ye. Coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba maca Quran ye. Kakerlekan kakarak 2 ayat heuaina ge geus aya sajengkal mah. Ya Allah ya Rabb aneh urang keur tunduh tah maca Quran kaluar deui neuleut TV cenghar deui cenghar kok baju eaan mah cenghar biasa asup deui ka kamar maca Quran deui paeh deui aya naon teh di diri urang teu beukieun kana Quran maca sholawat teu beuki zikir teu beuki ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki karena urusan ibadah tafakuran introspeksi siha deui urang moal kebal deui kan bakal mararaot nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok menung geus kolot mah huis geus lain di hulu di dieu jadi geus huisan siha deui ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu Haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta beserta keluarga yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna tinggal cerita waktu aya Ibu Haji mah tinggal cerita beuh mun aya keneh mah tinggal cerita nyana dicaritakeun ku urang nyanana geus aya di alam barzah geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun urang ge bakal nyusul datangan ku urang kuburana Bu Haji mak mun Pak Haji Agus nomeureun neng ini geus diheula ieu nya kakak ge bakal moal kobal deui atuh antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun kakak ge bakal nyusul sadar kakak ge wa nahnu alaikum tabaun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun pasti jasa bakal nyusul bakal lahikun bakal nyusul maka kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok make bahasa Sunda diajak deui ku Mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong diajak ku ajakan imam make bahasa Sunda tapi khusus ngomong make bahasa orang kok bisa kos gitu sih nah guys bertema keur carita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa geus kitu ke Haji Agus ge datang mak geus tenang wae sih kalam geus ulah loba pamukana mah geus disodakohan didoakeun kan engke ge ieu ka haji ge geus di dieu ye ulah mikiran ka haji geus ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun bae geus geus disadiakeun ye di dieu ye geus siap tah kitu eta mah kan sakadar bahasa maot mah wallahu alam di mana wallahu alam buat yang di Madinah buat yang di Mekah buat yang manehanana keur